يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wayan bagi jeung peryogi pantes lil ulama'i pikeun ahli-ahli ilmu, lil ulama'i pikeun ulama, wa khususon bil kalawan khusus terutama minhum tina sebagian ulama wulatal ahkami nyaeta para penguasa pirang-pirang hukum atau pirang-pirang anu ngurus karena pirang-pirang hukum jika MUI atau para hakim pan eta mah itu keputusan-keputusan teh aya di aranjeuna kok mau ulama na anu boga jabatan jika gitu naon nu penting teh keur para ulama khususna anu ngabogaan kedudukan di pemerintahan naon aya itu yen mapatahan naon aya itu yen mapatahan itu ulama amatal muslimina ka umumna muslimin secara umum iraha mapatahanana indal lihtisomi dina nalika mun urang mah naonnya lamun aya biasa di kalangan sok loba masalah tuluy kita cekcok dina nalika ngamusuhan atawa maseaan dina khosmun ilaihim ka itu ulama da teu sakabeh jelema nalika diputuskeun hiji hukum teh tuluy narima sok malik lieu ngegel ka urang hayangna kieu wah eta mah kiai na sakarepna we mutuskeun hukum teh padahal da kiai mah nyampaikeun doang nyampaikan unggul, wah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis hanya sok usarangan korehana tuh ari hayang mah jika kumaha eusi Quran eusi hadis teh moal ge ku ulama di luar nepi kaloba pendapat cek Imam Nawawi kieu cek guruna kieu cek Imam Syafi'i kieu eta sumberna mana heuh Quran eta teh sumberna teh hadis beda nu ngagalikna beda hasilna beda sudut pandangna beda hukumna padahal nu digali teh eta kene hukumna eta kene cek ieu wajib cek ieu sunat cek ieu makruh padahal eta hukumna saking naon saking ku hese Quran teh ari ayeuna mending ngababarikeun naon nu dibaca teh kitab ai kitab mah hasil kalangan ulama mending langsung kana Quran elang ge ku sia gitu marukan mantak jalur ulama eta teh naon saking ku hese Quran teh saking ku hese aya tahapan-tahapanana urang wae oge di sakola nah teu disadiakeun buku pan disadiakeun eta sakitu geus meunang ngajelaskeun pan matematika aya IPA IPS oge aya tapi butuh guru teu keur ngajelaskeun anger butuh guru nurut teh gini ka guru teh deui sakitu teh ilmu urusan dunia meunang nyeun jelema ieu mah meunang Allah anu ceuk para ulama ceuk para pakar eueuh deui bahasa nu paling sulit ngaleuwihan Quran hese matak nepi ka timbul beda pendapat teh beda paham teh gitu saking hese nah jadi nu nganggap ieu mah nu nganggap babari mah iwal ti jelema bodoh teu mikir matak urang mah naon ngaji teh urang mah hasil tina ladang ulah ulama ladang mikir dituangkeun kana kitab mah kurang dipelajari salamat eta mah
Da dina nalika urang nyokot pendapat lain ladang urang mikir langsung tina Quran tapi nyokot pendapat ulama. Panon lamun aya jalma geuning naon ayeuna teh naon geuning lamun jelema nyokot hukum tina Quran hasil otakna kasiapkeun neraka tempat pambalikanana kan gitu kan. Nah sieun urang mah geus we ladang hasilna wae. Ari rumah sakit bisa nyieun boboko mah cukup ka pasar geus beunang nyieun. Tinggal meuli wae. Dan nyieun mah hese. Pina naon boboko teh pina awi. Tayangan di kebon awi aya boboko. Aya ge kebon awi ngaranna ge atuh. Pan ieu geus beunang ngaraci. Bisi aja lah, menurut percaya menurut percaya cenah bejana baju ieu teh nijieun teh tina eceng gondok. Paya urang Jepang mah bisa nyieun gitu. Nyieun kain teh bahana tina eceng. Aya anu tina gebog cau, neangan ka kebon eta, ka kebon cau aing teu mangeh baju teh. Prosesna lila. Prosesna teh panjang hayang leuwih ka jadi kitu teh. Pet nyieun budak ge lila prosesna. Aing teu percaya ieu bijil ieu bisa kitu ieu. Tina cai mani teu percaya lah loba teh mikir nu kitu mah. Seureuh ieu we. Cenah wa yukhawifu jeung penting deui keur para ulama nalika aya golongan masyarakat nu kira-kira bertikai teu percaya kana aturan agama. Wa yukhawifu jeung yen nyingsieunan ulama jeung yen nyingsieunan ulama ka itu ammatul muslimin secara umum tepat umumna mah jelema nu teu ngarti muslimin secara umum mah da loba keneh nu bodoh daripada nu ngartina mah pan gitu. Maka otomatis pantes nalika jelema loba nu bodoh maka bakal loba jelema tinimbang anu narima loba keneh anu nolak. Loba keneh nu nolak. Karena aturan agama teh maka supaya hate urang narima saeutik-saeutik hate urang kudu disiram. Da ari taneuh anu lila teu kasiraman teu kacayan dipelakan moal jadi. Haji ono ge hayang tandur teh kudu ngadesel heula. Naon teu make ngadesel apan caina ladang kamari panen teh cayan. Emang make keur naon tuh dicayan pada cep-cep we. Ai kitu. Melak di nu garing teh pepelakan hayang jadi hayang tumbuh bunga butuhkeun kana cai kudu disiram heula. Hate jelema anu bodoh nu nantang kana agama eta teh diibaratkeun jiga tanah nu kering kerontak butuh naon butuh disiram heula sampai dipelakan teh. Cina eling cina sada. Ayo we saeutik-saeutik moal cukup sakali da hate jelema teu sarua aya anu sakali nyiram teh sawah teh langsung banjir. Aya nu garing pisan mah sakali hujan teh langsung nyeret boro-boro banjir. Da garing pisan. Naon sababna? Eta di lembur ieu mah geus sataun teu hujan. Coba moal sarua hate jelema geus bertahun-tahun teu wau jeung majelis taklim. Sakali dua kali teu eling wajar da geus heubeul teuing teu kasiram. Ieu mah urang teu ngaji geus lila, katinggalun kamari saminggu. Moal sarua jeung nyiram anu geus bertahun-tahun ieu mah karep 20 tahun. Kakara ngilu ngaji di ayeuna nya beda. Ukuran teasna ge beda. Teu beda we jika urang boga pakaian aya noda nu membandel teh geuning. Anu teu cukup ku sabun colek teu cukup ku rinso ieu mah waduh kudu make ieu mah saon sababna? Pan ieu mah nodana ieu mah kudu make pemutih mah dikeuma teh kudu saminggu. Naon sababna padahal kokotor-kokotor keneh heudah tingkatan kokotor teh rupa-rupa. Teasna hate jelema ge rupa-rupa. Ari geus nu ngapoe ngaji mah jiga haji ono jiga tahu hate teh. Cara itu ge perempes lembek. Mantak sakali ditoel saeutik kudu biji. Geus leuleus. Eta teh geus leuleus. Coba karek wau naon sih? Pan nyereng meureun ieu. Mantak saeutik-saeutik siraman we terus.
Nyingsieunan kunaon eta ulama teh kalangan muslimin bimaku perkara waroda anu datang ieu perkara anillahi ti Gusti Allah meureun dauhan Allah Al-Qur'an dijadikeun dalil wa an rasulihi jeung ti rasulna Allah hadis Kangjeng Nabi dipake dalil naon ari perkara nu datang ti Allah ti Rasul teh anu mana nyetak Quran jeung dawuh Kangjeng Nabi teh da Quran teh loba rupa di jero teh aya panggubungan aya usina teh keur nyingsieunan sarua we hadis Kangjeng Nabi oge minat tasdidati tina buktina pirang-pirang mun urang mah pangbeubeurang atawa tekanan ngadedegkeun minat tasdidati tina pirang-pirang tekanan wa tahdidati tegesna mah ancaman dicaritakeun ancaman ulah kitu eta teh doraka eta teh haram urang nyebut kana haram teh biasa wae lain guna naon lamun jalma geus ngarumpak kana haram biasana banda sakumaha lobana ge moal ngaruh jadi atenangan hirupna sok teu geunah baheula manehna teh memeh boga banda memeh boga sawah puyeng wajarnya da teu boga banda geus dibere banda puyeng di wae memeh kawin puyeng da hayang kawin geus kawin lieur di wae sabenerna ieu teh kumaha kahayang teh urang teh atuh tiba baheula ngan puyeng jeung puyeng we hate jelema hate pan urang teh tenang jeung puyeng teh pusatna dina hate urang sabenerna urang bisa ngubaran lain lingkungan urang lain kondisi urang beunghar jeung miskin boga jeung teu boga sabenerna mah katenangan hate mah tapi nepi ka mana urang tunduk kana aturan pangeran urang dina posisi teu boga naon tapi hirupna jelema teh taat waktuna ngaji mangkat ngaji waktuna ibadah nya ngajarankeun ibadah moal sarua jeung hate batur najan sagala aya tapi tara ngaji tara salat tara puasa tara ibadah dah teu hararese keur Allah mah mere kabungah ka urang gitu padahal mah teu boga udud-udud acan tapi eta susurian we jelema teh aya batur susurian batur ge susurian eta saking hubungan batur mah hayang timbra sare teh kudu dipape manehna mah aing di pos ronda bari digemprong reungit kerek we ngeunah saking kunaon saking kugeuna teu perlu kemewahan urang mah hayang bungah teh teu kudu naon da geus bungah teh geus geunah tah eta pertahankeun posisi urang lamun geus bere kabungah padahal kaayaan urang teu boga naon ulah nepi ka totorojolan diganti aya jalma teh geus dibere ngeunah ku Allah teh memang banda teu pati sabaraha naon sabaraha kaciri sok haji tiap kali ngobrol ngeunah we dina obrolan teh ayeuna geus mulai jangan kunaon ya da ditaong ngaji geus tara ngan tiap curhat eueuh dinu dicurhatkeun iwati kapusing datang di dirina kapusing datang di anak pamajikanana geus moal jauh ngaji teh ieu mimparatan kok kotor nu bakal jadi sabab kapusing urang nalika ngaji na urang dilepaskeun tinggal tungguan kapusing nu baheula sameh ngaji bakal datang deui teuing ngawadulan ieu mah da jelemana aya ngobrol ngan eueuh we ayeuna mah di dieu mah da geus lepas teh apa ada datang deui baheula tiap ngobrol ngeunah we otak teh ngeunah cenah kakara harita mah keur can ngaji rudeg ayeuna mah geus ngaji mah ngeunaheun karasana teh ayeuna teh rudeg deui datang nanyakeun minta amalan geus sagala rupa amalan geus sagala dibikeun teu ngaruh keneh wae meureun da ngajina geus eureun ngajina geus encana ya gitu kan nya meureun sia ngajina eureun teu we digitukeun mah geun antepkeun helasina sin jangar pisan gitu da biasa kan geus butuh pisan mah jelema sok rada kitu teh ya jadi kadang-kadang lamun aya jalma teu nurut kana parentah Allah dina nalika kabungahna ge pan lain kanya Allah teh lain kabungah sementara eta mah sehingga lamun lain tina sabab kabarokahan tina tapak ibadahna manehna sok mengakui bahwa eta teh ladang manehna
mata lamun geus leupas we tina ibadahna tina istiqomah nu sapopoe sok kumanehna dipigawe leupas we manehna teh sakumaha eta teh wa yubtal ku Allah bakal diuji manehna kunaon tah diujina jadi nu biasana manehna istiqomah dina naon tarik ku Allah teh geuningan jadi baru lagi tah pokona mah sagala rupa nu kitu sing tinggal mikir balik deui urang ka tukang karudat komorek jalur di mana wae jalanna pasti hubunganna jeung kaca dan urang hubungan di pangeran tinggal mikir ka tukang boga dosa naon ieu teh dipikir-pikir da urang mah teu boga dosa geus mah dosa berarti ngarumasahkeun teu boga dosa teh dosa rumasa tah mun kitu mah tapi dah tetap termasak pas kitu jelema teh lamun diuji kan nah dosa naon tuh urang yang urang ngaji we teranya dosa mun si anu mata mujur apa geuning dosa sok noongan batur bid'ah dina masalah naon tah ancaman-ancaman ieu teh bid'ah dina pirang-pirang pengakuan bid'ah dina pirang-pirang pengakuan al-kadibati anu bohong panaos kalau aku-akuan lah ya ai padahal pengakuan teh wadul omo lamun di persidangan mah nepi ka disumpah make Quran da boga is dibayar teh wa syahadati zuri jeung dina persaksian palsu di sidang teh jeung dina persaksian palsu ari manehna mah da'awa al-kadimah maneh anu boga kasusna wani berbohong ari ieu mah maneh jadi saksi lah jadi ngabela batur tapi manehna wani bersumpah palsu wal aimani jeung pirang-pirang sumpah tadi mah persaksian palsu wal aimani jeung pirang-pirang sumpah al fajirati anu lacut teh anu ieu we lah gitu pajero anu bohong sarua sumpah bohong wal muamalati jeung dina pirang-pirang muamalah al fasidati anu ruksa anu fasid sapopoe urang bergaul jeung masyarakat moal jauh ti nu ngaran muamalah transaksi sagala rupa transaksi naon bae ternyata transaksi urang eta teh kaluar tina aturan agama jiga naon contohna mislar riba kalawan seperti riba anu geus menjamur zaman ayeuna teh wa ghairihi jeung salian ti riba rek lain riba ngan jero-jerona eta teh dicari ku Allah ternyata kurang sakitu dicaritakeun eta teh naon eta teh harap anger kanu ngabejaan teh karakah lain nganuhunkeun karakah ngalawan atuh lain guna naon da ieu mah madorot gue da ari tugasna ge ulama mah keur nyampaikeun hungkul engke ge naon rupa nu dicarek ku Allah apa bakal karasa ku sorangan ulah nepi ka urang teh cenah naon beuki jero dina paharaman sabab di mana-mana jelema migawe haram sakali rada mending keneh mubarana moal pageuh teuing lamun beuki jero dina haram beuki hese ngenarikna pancenana ceuk Sayyidina Ali lamun jalma teu boga ilmu tuluy manehna teh sapopoena teh ibarat berhubungan di masyarakat bertransaksi boh dagang boh naon bae maka irtaqoma bir riba sumar tatoma manehna bakal ngarebek dina riba tuluy beuki jero ti teuleumna tuluy beuki jero beuki hese kande nyabutna mending ari nyabutna deet keneh mah ieu mah geus beuki jero gitu beuki nembus saya cenata merepes gitu beuki jero beuki peot misal riba wa ghairihi wa yudakiruna jeung ngelingan itu ulama wa yudakiruna jeung ngelingan itu ulama lahum ka amatal muslimin ngelingan ka kaumuman muslimin
ngelingan kana naon bakdoma kana sawareh perkara waroda anu datang ieu perkara pisari dina syarat naon pan aya aturan syarat nu kitu teh naon diantarana min tahrimi hadihil umuri tina diharamkeunana ieu pirang-pirang perkara nu tadi teh pengakuan anu bohong, persaksian palsu, wani bersumpah padahal teu cocok anu disumpahanana, bermuamalah bergaul di masyarakat padahal teu atau cocok jeung aturanana, umpamana ye urang perlu dielingan eta teh haram, ditarima teu ditarima da urang boga kewajiban ngelingan. Eta mah diterima teu ditarima urusan manehna. Da tugas urang mah nyampaikeun hungkul. Wasiddatil iqabi jeung tina beratna siksaan. Minimalna ari nyaho siksaan mah dicaritakeun mah pan aya ngarenjat-ngarenjat meureun tah. Ih sugan teh teu berat teuing kitu. Pan lamun dicaritakeun siksaan mah sakali dua kali teu eling terus hayo wae mah piraku teu eling. Pihak beratna siksaan pihak dina itu umur. Dina itu perkara-perkara haram-haram nu dicaritakeun lea. Naon pangna perlu dielingan wadalika jeung ari itu yang bagi perlu urang teh mapatahan perlu ngelingan itu yang bagi di luhur ligola batil jahli karena ngalindihna kabodohan sabab umumna muslimin naon mayoritasna kalau loba anak bodoh cek ulama tah kalindih ku kabodohan wasiddatil hirsi jeung karena banget narakus sarakah dok di mana-mana geus sarakah jelema teh jeung agama teh beuki jauh kan aya ngaraw ku siku teh aya ngaraw ku siku mun bisa mah jelema teh kabeh di aya dina bawah suku urang kayana pan kitu banget rakusna wakilatil mubalati jeung karena saeutikna peduli saeutikna perhatikeun kana naon bi amri dini kana urusan agama eta puncakna mah bodoh teh tina sabab qillatul mubalah bi amri din jadi loba jelema Islam bararodo tina sabab kurang pati perhatian kana urusan agama. Jadi agama teh ku umumna jelemana dianggapna ringan enteng. Boga budak teu pati paham kana urusan agama santai, tapi lamun boga budak lamun lebih ka teu sakola jika umumna batur, waduh kek kumaha budak urang. Pan gitu lagi. Komo zaman ayeuna mah rarasaan teu pede we, lamun boga budak teu lulusan naon teh. Tapi urang umumna jelema sugan pernah nanya ka anakna bacaan salat geus saencan ieu teh. Cek kolotna teh apal teu rukun salat, rukun wudu, da kolotna teh teu nyaho atuh. Nu dina otakna kumaha carana budak urang nalika geus dewasa hayang leuwih ka sukses. Kumaha sukses teh? Heueuh kira-kira nu jadi kolot geus kolot teh naon? Aya nu nganteuran kitu tah, aya nu nanggung beban hirup. Nah kadinya pandumpanna teh lain geus paeh aya nu ngaduakeun lain. Ai kitu pan paur eta teh geus puguh urang teh nu jadi kolotna boga amal ibadah teh teu pati sabaraha ternyata urang nalika geus maot dikiriman ku salat anu batal puasa anu teu sah ti saha ti anak-anakna jadi cacadna ibadah anak urang teh bakal ditransferkeun ngocor ka kolotna sabab moal sapati-pati anak bodoh lamun tina sabab nu jadi kolotna ngantep bodoh mata panggoreng-gorengna siksaan hiji jalma di mana-mana hiji jalma boga anak pamajikan tuluy kumaha diantep bodoh anak pamajikanana eta teh panggurat-guratna siksaan di akhirat. Jadi urang boga pamajikan, boga anak, boga ternyata anak pamajikan urang dina urusan ibadah bararatal eta panggurat-guratna nu jadi kepala keluarga. Wah, gitunya. Marokan teh asa biasa we, da urang tara mikiran akhirat teh ya. Nu penting mikiran teh kumaha carana bantuan lancar ya.
kira-kira aing lamun kira-kira batur menang bantuan di desa urang itu kakara protes dikencengan harus teh Gusti nah ari abdi kabagean itu merentah hariwang ari babu kitu mah tapi sugan dipikiran ai salat urang sah henteu nya sok paur cenah innar rajula idza taraka faridatan wahidatan kutiba ismuhu ala babinnar mun aya hiji jalma ninggalkeun hiji salat fardu sapanjang hirupna hiji we maka kutiba bakal ditulis naon ismu ngaran eta jalma ala babinnar luhureun gerbang neraka si anu bin anu teu meunang teu kudu asup neraka aing ceuk neraka hiji sapanjang hirup pernah ente ninggalkan sholat kan hiji perasaan mah nu disebut tinggalkan sholat teh ya pan urang teh dititah sholat teh lain sekedar ngagawean kudu jeung benerna meureun ari Allah nitah sholat teh mau maneh sholat karek batal ge sabodo teuing teu nitah sholat teh jeung benerna nitah sholat teh jeung make ilmuna tirha mulanya timimiti balik begitu tinggal pikiran ku urang di hari tak mimiti balik sholat urang aya nu batal kira-kira aya nu teu sah teu wuduna aya nu teu sah teu ruku sujudna cek urang teh dipikir wah aing loba kitu mah tah meureun urang teh hiji batal sarua ari sholat batal wajib diulang teu kieu ayeuna urang sholat tuluy urang teh hitut kagok aing geus kagok salam atuh dah kagok sholat dia langsung menang 4 rakaat masih hidajal tut assalamualaikum kagok cek urang teh cing lamun urang teu salat balikan deui padahal geus kudu jelas-jelas mata kumaha hukumna sarua ninggalkeun salat atau ada orang pada geus salat tadi batal-batal oke apa teu sah di mana-mana salat batal wajib diulang eta dihisab salat teh dimulai balik tapi kayaknya tinggal dipikir ke haji ono balik di dia teh umur 67 tahun harita balik ngelenyer teh umur 15 tahun umpamana dah harita teh betul harita teh 15 tahun teh umpamana itu moe umur ayeuna dikurangan 15 tahun umpamana kalikeun we sabaraha tahun kalikeun sapoe salat 5 kali bisa anu batal hiji sapanjang hirup urang aduh ningali hadinya mah maka tadi mah dawuhan lagi kitu mun aya jelema sapanjang hirupna hiji we ninggalkeun salat fardu atawa nu batal hiji eta teh maka naon ngaranna langsung dicatet dina gerbang neraka berapa kusabab kitu beureun kumaha atuh mampang mumpung ayeuna ye da ayeuna mah urang karek nyaho ilmu teh rada eumeur teh rada ayeuna ye atuh ayeuna setiap salat fardu teh tambahan podo alillah jadi ayeuna mah urang ngagemborkeun modohan salat teh lanana geus teu mikiran ulah salat sunat teh lanana urang ngagemborkeun podo salat da urang mah dihenteu-henteu ge rumasak katukang batur qobliyah urang mah kodoan batur ba'diyah urang mah kodoan terus sing nepi ka geus katutupan kabehanana bisi teh mah ternyata geus katutup ieu masih keneh ngodohan keneh tenan tong hariwa da dina salat teh aya ayat Quran aya tasbih meunang ganjaran ngan sok kawurna teh pawur urang ngagetolkeun salat sunat teh nanti hayo kodoan mah bober pitukan teh pawur eta teh sedengkeun nu ngaran salat teh naon cenah babul amal gerbangna sakabeh amal naon bae rupana digantungkeun kana beresna salat dipikiran kadinya urang lamun salatna beres nu sejen bisa jadi beres tapi lamun salat wae oge bolong-bolong lain teu digawean tapi supaya padahal batal keun mata kitu mata bater nya isuk-isuk jam 8 atau jam 8 atau jam 8 teh ayo we getol salat sunat netepan duha sanes naon tuh odo subuh akan tadi ada di masjid berjamaah nya ayeuna tadi mah ieu mah odo subuh anu tahun 2004 ayo we gitu sok tapak dina sabada ngagawean salat sunat jeung sabada ngodoan fardu sok rasakeun mun perbedaan urang ini ngagawean sunat
Da biasana ibadah masuk aya tapakan tenang kana hate. Ngagawean sunat tuluy urang ngagawean kodo salat bakal beda. Modoan salat bakal karasa leuwih ngeunah sabab ngagugurkeun wajib. Sodako jeung aya hutang. Sok sodako jeung aya hutang. Ayo we sodako rajin sametan maksudna kayak gitu kan. Apa duli pokona sodako mah pokona mah beda kan. Matak ditutup 70 lawang balai. Ayo hutang mah teu ditutup lawang balai kan. Sapertina ya beda rasa. Ngagugurkeun wajib jeung sakedar urang hayang meunang pasunatan. Da wajib mah kudu diheulakeun tinimbang barang sunat. Matak ieu masuk gemborkeun. Nu rajin puasa sunat ganti niatan urang kodo Ramadan teh mana Ramadan nama tinggal nongkon. Terus gitu, modoan salat, modoan puasa, modoan naon sagala dikodoan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'ana bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul abdi tawassul kufangurukan mugi Gusti Allah karizkian